Memunafik teh kamari dihareup mah sumuhun-sumuhunan tapi di tukang mah mereupa dihareupeun mah siga pisan anu luluh ai dihareupeun mah pohara di satukangan mah justru nyana nu nyeun ekses-ekses mata molotot tapi lempang mundur keuyeub karakter munafik teh keuyeub ai matana mah keluar tapi mun ditoel mundur eta keuyeub mantak di urang loba keuyeub di lembur urang keuyeub loba di negara lain loba hampir kabeh keuyeub loba negara batu orang mangan sekolah doang kan negara batu tadi nama bagus barang balik di negara batu jadi keuyeub iya ya jelema kuari mana anu kurang bisa dipercaya hese hayang mercayakeun jelema teh hese boh di politik maupun di ekonomi ih di hesena lain lalagaan di politik si gawe nurek ngurusan bebeneran yang jadi DPR teh barang geus jadi mah Masya Allah hese ditanggihan jeung hese ditanya-tanya kaca mobil lagi dihideungan geus teu meunang pohara tah eta kan ngaranna keuyeub lurah gitu kan memeh nama bo pohara jasa bareng geus jadi lurahna ya Allah ya Robbi bapak keuyeub hese di luhur atuh kitu beureun bupati ge indung keuyeub jadi hararese ku ari urang deuk percaya ka saha di politik hese ekonomi beus gaduh we kerjasama kabelah dituna Masya Allah kan ulah kerjasama nu gede nu leutik bae nu tadina 10 juta bener tadi mah utang hitung nama sebulan 2 bulan bener geus nginaheun we na 3 bulan bener keneh 4 bulan leb eueuh jelemana eueuh kontrakan ge teu dibayar ambalayah ku ari jelema nu kos kitu Masya Allah kiai ge kiai keuyeub loba kiai ya Allah ya Rabb hese ku ari neangan kiai anu tatongkol keuyeub baru urang jadi teu percaya ka kiai ge komo kiai anu geus saju cicing dimui hese percayaana di depan hese di yayasan di kiai nu biasa ge cara pasantren kieu geus sararese keamanatan duit sholawat bae kudu leungit sholawat Masya Allah keamanatan duit pidyah laleungit Gusti Allah nu kumaha kepercayaanna urang kuari ngaji lain teu bisa tapi bisa ngan teu dipake eta teh keuyeub ku situ ya kiai nage panbo pohara jasa boga showroom kiai nage kiai boga showroom teu sabar sih showroom HP doang hese urang ieu anu asli jas Gusti tah munafik teh bencinya luar biasa ka Kangjeng Nabi benci teh lain lalagaan keur mun bisa mah dipenggal munafik teh beheung Kangjeng Nabi ku benci-bencina aya dihareupeun Masya Allah jubah dage ngangsar kahan malah jualan jubah hebat atuh munafik mah tapi di satu kangeuna kurang-kurang nama Kangjeng Nabi teh ya munafik bencina pohara aja saka Kangjeng Nabi ari mukminin mah sahabat pohara ka Kangjeng Nabi beda tah munafik bebencina pohara ka Kangjeng Nabi sahabat teh cintana pohara ka Kangjeng Nabi nah nu matak dua karakter ieu teh digambarkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an
digambarkeun mana wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. ieu teh geugeuyan, ieu teh penghinaan supaya orang-orang kafir, orang munafik tambah bencina ka Kangjeng Nabi. Atau minimal orang-orang mukmin bisa ketarik ke orang-orang munafik. Dakwahnya eta dakwah. Matak bahasana ge ngageugeuikeun. Ketika Kangjeng Nabi diturunan ayat wahyu caritakeun ka para sahabat, munafik teh pan ngadengekeun. Tah kamari kan nurun-nurunkeun ayat-ayat perang. Ya. Jelaskan lu kamari ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jeung ayat-ayat nu lain ketika turun ayat, turun surah-surah kumaha munafik ngomongna kieu cenah. Cek munafik teh ye sawarehna aya nu ngomong kieu ayyukum zadatu hadhihi mana di antara maraneh kabeh anu tambah-tambah iman ku turunna ayat. Hayu coba atap ayat eta apa nurunkeun diturunkeun ayat teh tambahan ka iman maraneh. Hayu coba ke orang-orang munafik nyana ngomong, heuy ayat itu geus turun, surat itu geus turun, nambahan iman teu ka maraneh. Kan kitu ngalalagaankeun. Katau ka para mukminin bejana lamun turun ayat eta teh nambahan iman. Kuari tah ayat tu kamari kumaneh kadenge cenah cek Muhammad ngomongna, hei jelema nu ariman fattaqul ladzina yalunakum minal kufar. Kita merangan kupar eta tambah iman teu ka man. Aing mah deuk nanya bae ka sia. Ayo coba sia bebeja nu sabenerna ayat eta nambahan iman teu ka sia. Decak mah teu. Lamun teu nambahan iman deuk naon iman ka Muhammad atuh ngabohong ta Muhammad bagus. Tak kafir mah ngahihile dan munafik mah ngahihile dan terus datang ka kuari. Lamun aya jelema greget jasa ka kiai ngahihile dan di lembur. Sia eta kadenge ku sia kiai ngajakan muludan bae kadenge kan. Atuh deuleu ku sia bade pertan titah iuran atuh kiaina mah tuh nyeun dapur. Maknya kiai teh kos kitu. Kadenge ku sia eta mah lain kiai teh mah kos kitu mah tah ngahihile dan padahal mah kiai mah atuh nyeun dapur mah duit jana. Nyokot duit eta doang setik. Nah, eta mah eta tah kiai nu aya tah. Tuh ya, Masya Allah. Bapak Asjaya Kampung Bunder supaya pulang sebab saudaranya meninggal. Namanya Waiding. Wa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tah, ieu ngahihiledan lamun jelema teu resep ka kiai langsung bae ngomong. Dah. Muludan rajaban teh kiai haji deuk bangun masjid. Urang keneh bae kapan nu dipertna. Eta mah kos kitu mah lain ngadirikeun agama lamun deuk mah atuh kiaina bae urang mah teu kudu. Kiaina bae ja kiaina ge boga duit atuh geus bae nu nyana heula pake. Kok ieu mah ngajakan ka urang kiaina mah tilok mere. Lain kiai teh mah kos kitu mah hileud teh aya bae. Eta mah hileud kita taruh eta mah. Nyawa hileud kita taruh. Moh hejo teh gede. Gila kamu hileud kita taruh. Lamun ngarayap ka dieu getek atuh. Hileud kita taruh. Tadi lembur teh lamun aya nu kos kitu geus bet kita taruh teh budak teh. Eta munafik mah kos kitu bae. Tapi lamun anu resep ka Kangjeng Nabi bobar. Resep ka kiai mah keur carita ku hari bae di lembur urang atuh bohar.
tambah karesepna makin aya maulidan, makin aya rajaban, makin aya pembangunan anu siar-siar agama makin rasa. Ieu mah keur carita nu kajadian di urang. Lamun kiaina bener. Lamun kiaina teu bener mah kaya ning kiaina nyieun yayasan. Teu kudu tamat, kudu disumbang. Sebab yayasan mah lain pasantren, PT eta mah. Aslinya mah PT tete kajian kakaler kakidul kawetan kakulon ge jauh nu gratis. Oh nu gratis tama PT tama menang kurang disebut PT Mahad. Oh cenah kiai mah kejem, aing mah kadang-kadang kejem. Aslinya seperti eta PT tama. Oh cenah kiai mah so amat so aing rasakeun ku sia. Ya aing ngomong kos kitu teh menang nolah lah. Lain saomong-omong. Benang teh leluhur aing teh. Ye. Ayo sia datang ka aing, aing dibejakeun sia. Kana raka sia. Toh sia masuk ka jungaluran, ngajeroan cenah kiai mah. Geus aing mah moal ngadeukeutan kieu mabur sia ka ditu. Aing mengundang henteu naon henteu ngaji ka dieu. Pamarentah ge ku aing dicarekanan bae mun deuk teu hayang bener indit ulah ngaji di dieu. Indit, ieu mah jang nu sarusah bae urang mah. Atuh jangan usah pejabat teu kudu ngaji, yayasan teu kudu ngaji. Urang mah nu susah be, anu dagangna rugi malulu. Ieu urang mah geus jadi di akhirat teh sakalian ka sorgana teu heula. Geus mending nu sarusa aja aing mah ngeunaheun, sacablakna sungut ngeunaheun. Anu susah mah anu kasinggung. Sia susah amat emang ekor. Jadi takeun politik teu ngarti politik, ekonomi teu ngarti bener. Tah aing mah hayang ngaji jeung nu karitu. Ngeunaheun asana kana dadas teu aya senep teh aya. Enggeus aya bangsa jeung nu karitu mah teu meunang kasinggung saeutik mah mantap ulah ngaji. Enggeus teu kudu ngaji ka dieu, ka ditu bae. Kiai Golkar loba keneh. Kesul ka ditu, Kiai PDI loba keneh. Enggeus ka ditu sarombongan-sarombong. Nyaho ka bener jago aing. Ye, cenah kiai mah sok sombong. Ih, sia mah lain sombong aing mah. Emang kadang kos gitu. Budak ngaju kos gitu sih. Kayak nggak ada lagi betul lah. Deuk saha deuk kasinggung da subodok. Pokona kitu we tawah. Ugu boro-boro boga yayasan urang boga pondok pesantren kieu ge hese benerna. Hese jasa, masyaallah. Urang ngabedakeun murid nu sugih jeung nu susah bae bakalna dicarekan ku Allah. Carekan ieu mah santri mere bae ieu mah henteu bae jadi bedakeun dicarekan ku Allah. Sia teh deuk ngadidik kapan deuk neangan duit. Lamun deuk neangan duit mah ulah nyieun pondok pesantren cak Allah teh dagang toge sia ka ditu. Coba lamun di akhirat dikitu-kitu kan sieun. Atuh komo yayasan tah memang. Emang tah mah asli deuk neangan, asli tah mah deuk neangan, asli tah mah deuk neangan. Ieu cacakan kos kieu bae sakieu hesena sieun. Masyaallah. Bisi engke urang ditegor ku Gusti Allah deuk ngaji ngamacakeun kitab apakah sia teh deuk neangan duit bisi dikitukeun sia deuk neangan duit make target atuh ka ditu setiap santri nu datang make uang miftah teh artinya uang kunci jadi lamun teu dibuka kuncina moal bisa sabaraha duit kana sabaraha duit gegiraan wasalah ayo keur carita lempengna tuh lamun sakolahan mah deui barodo jelema kos kula ieu lantaran teu sakola tuh bodoh aing mah bahasa Inggris bisana ngan I love you doang hiji salian teh teh teu I love you hungry teu bisa kos kitu teh ai bangsa nu salian teh teh bisa tuh ai sekolahan mah pan bisa geus kudu bisa ada bahasa Inggris bisa ada bahasa Arab pakai nipu ujung-ujung seurih ya geus kapinteran urang pakai ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah orang munafik ngomong saha sih mana sih jelema anu tambah iman anu subur iman ku surat nu diturunkeun ku ayat nu diturun mana celacak sia Quran teh nambahan iman oh tidak sia merengket
buktina siakan teu nambahan iman cak aing teh bohong teh Al-Qur'an teh tah ieu teh ngageugeukeun ngaheureuykeun kitu emang dasarna ge geus benci ka Kangjeng Nabi mentek dijawab ku Gusti Allah fa ammal ladzina amanu cek Gusti Allah Muhammad bejakeun maka anapun ari jelema nu iman ketika turun surat turun ayat atuh fazadatum imana atuh surat eta teh nambahan kana kapercayaanana nu matak lemban emang litas dikihim biata tadina ge atuh manehanana mapan geus iman geus percaya geus atuh nambahan kepercayaanana tina percayaan nu awal dari jeung wa hum yastabsyirun bararu ngaku turun ayat senang ku turun ayat ngajadikeun obat kana kolbu na jelema-jelema nu iman ketika turun ayat ka Kangjeng Nabi emang tatani dage geus percaya ka Kangjeng Nabi geus percaya kana Al-Qur'an begitu didatangkeun deui surat teh atuh tambah-tambah keimanana nambahan kepercayaan anu awal teh tadi bari jeung manehanana senang jeung bunga kadatangan surat anu anyar ayat anu anyar teh makin tebel makin gede makin tambah-tambah kepercayaan anak itulah jelema nu iman jelema nu iman mah kitu tapi wa amal ladzina fi qulubihim maradun anapun ari jelema nu di jero hatena teh aya geringan kageringanana teh doputi kodin lemah pertekadanana emang tadina ge teu percaya ka Kangjeng Nabi teu percaya kana Al-Qur'an begitu datang surat datang ayat atuh fazadatum nambahan rijsan ila rizim kageuleuhanana kabencianana nambahan kana kebencian anu awal kufurna tambah ka kufuran deui tadina ge memang manehna geus teu percaya ya ane kufur begitu datang surat tambah ka kufuran nambahan kufur nu pertama bari jeung wa matu wa hum kafirun paraetan ke dalam kondisi kafir naudzubillah min dzalik wa min dzalik masyaallah seperti etalah urang kuari mah ye kuari mah kan geus teu turun ayat ngan ngadenge begitu ngadenge urayan-urayan Al-Qur'an urangna cinta ka Allah percaya ka Kangjeng Nabi percaya ka kitab Al-Qur'anul Karim